Ih, kalau bukan karena aib aku penyahoan, moal udah dipecat kieu. Ih, jadi we kudu balik ke kampung. Ih, so di kampung mana deh? Aku kudu ka mana atuh ieu neangan kontrakan. Coba ka dieu heula ah. Kabeneran Kang Tian oge keur nongkrong di pangkalan, teras nyapa si warga anyar eta. Neng balik ke mana? Itu ya bade ngeluarin kontrakan tapi tak apa. Warga anyar di dia. Iya, soalnya atas kekarak dipecat. Aya wae. Ayo diantarkan ku AA. Ada ke mana? Hanya Ayo Neng, naik Neng. ya. Iya. Geus nepinya Neng. Oh, paling mananya? Kontrakannya paling ditu. Aik diantar apa kumaha tah? Harus diantar atau Diantar. Terus berdiri. Lah eta ya, jeung saha? Penumpang mana ya? Tah, Neng paling dia kontrakan teh deket aja rumah abdi. Terus lamun misalkan aya nanaon kabaran. Oh iya kan, makasih ya. Tapi ini anu gaduhna mananya? Oh nya, urang panggil lainnya nu pemilikna. Bursin, bursin, bursin. Mana saya nawan? Bari ada nu ngontrak. Mana itu sana di mana? Nya, Nya, oh nya. Iya. Iya sana sebenarnya ngontrak kah? Oh iya kan. Ari neng di mana? Di paling mana? Asa kalak nempo abdi mah. Yang jelek teh itu apa? Dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Saya baru dipecat, jadi balik lagi ke kampung. Oh, nyata yuk orang ke kontrakan anak yuk. Singkat cerita, Iis geus deul netep di kontrakan eta. 2 poe kemudian, Cek kamu wae mending selilat ka dia. aya ceu kunaon emang? Abdi teh kamarinya ningali salaki eueuh sataya jeung awe lain. Sah atuh pelanggan meureun. Ah, moal mungkin eta awena siga coba-coba kitu. Ah, percaya abdi mah ceu. Nya atuh, nya geus atuh Ieu ce wedangna. Mana ce itu ce? Ganti ce. Teula Ci Uyun balik, Pak Mursid datang ke warung. Cek, masa ya. Oh, masak naon, ah? Masa rata teh bandrek. Bandrek. Cek. Hiji kitu. Nya hijau ya ah. Kunaon atuh hiji ce? Ah, pan nyalir amuran di sini aja. Cek, apa tuh awen ngantrakeun abdi? Nya, kunaon emang? Asa depan kamar diantar jeung kesakeun Ci Uyun. Tupan abdi ge kamari ningali teh awena siga juga cakep kitu. Wah, nyalin Cek. Abdi ge geus mere nyaho ka Ci Uyuna, tapi Ci Uyuna teh percayaeun ka abdi nya geus we lah. Aduh, kumaha Cek? Ya tinggal ieu ka hareup ngawe Nya deh, nya. Iya lah. Nya nuhun Babaraha poe kemudian, Ci Uyun jeung Kang Tian keur santai di imah. Atanapi, Kang Tian teh sibukkan HP keur asik chattingan. Kang, akang kira-kira biasa sibuk we kana HP. Ale. Cata saha sih akang? Lain jeung sasaha Neng keur nempo grup hungkul. Heh, geura sarapan atuh tuh nu tos masak. Nya Neng. Bade kamu sih mending geus rapi-rapi amat, cuma gawina libur heula. bade ngojek aya ojek dadakan. Nah, punya atuh. Saenggeus sarapan, Kang Tian langsung siap-siap mangkat teterang bade ka mana. Neng, Neng. Iya, ayo dia berapa? Nungguin dari tadi, ini lama pisan. Ih, lamun buru-buru bisa kenyanguan istri AA. Ya udah tuh yuk langsung ke pasar. Ayo. Saenggeus Kang Tian mangkat,
Perakna, Kang Tian datang ke kontrakan si Iis. Neng, dia barangna dibantuan ya, Pak. Oh iya udah tuh ini masuk dulu. Alah, eta kantian kenaon asup ka awe ganjen kamar diomongkeun ku Cik Ito yang Kang Mursid. Ah, imah kudu dibiyakeun ka Cik Uyun. Ah ya. Cik Ito. Kabeneran Cik Uyun. Cik, tadi pan salah Cik Ica as perkontrakan awe ganjen anu ngontrakkeun Kang Mursid. Ih, si Cik mah sok terpercayaan. Ieu abdi aya videona Cik, ieu bisa terpercaya mah Cik. Tuh. Alah sia Cek. Eta Kang Tian. Aduh, Aduh, Cek. Cek. Ayo buru Cek. Iis. Yuk sini. Salah paham. Apa teteh? Salah paham. Salah paham, maaf. Nanti aku jelasin, aku Sini, bisa jelasin. sama Era. Sangkanya ya. Enggak, bukan gitu. Semuanya. Itu mah gede. Bukan gitu, aku bisa jelasin. Teteh diam deh, gak usah so itu teteh. Ibu lagi ke mana? Terus teteh gak usah ikut campur. Cek urang. Teteh nggak lihat, aku salah paham. Sejagoy. Sampurasun. Halo sadayana. Aurang Lopi Kelompok 4. Nepangkeun nama abdi Muhammad Aidil Fadilah Agil berperan sebagai Iis Malia. Nepangkeun nama abdi Ajrul Alfauji sebagai Kang Tian. Tepangkeun nami abdi Reva sebagai Cik Uyun. Tepangkeun nami abdi Intan Alicia sebagai Cik Ito. Tepangkeun nama abdi Puad, abdi sebagai Kang Mursid. Bang Suri atau Tuh pokok orang sih kayak sudah banget mana Pas tadi pan salah kina Cik Uyun itu nanti. Sakia. Bang iya wae lah. Ini cekan kita cekan. Même dans un sommeil éternel, même dans un sommeil éternel, j'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime.